Pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng Bosna Cangehgar anu ngagarap cariyos Sunda viral, spektakuler, terpercaya tur kaset. Bosna Cangehgar hartosna bobodoran Sundana Cangehgar didugikeun ku simkuring Budi Kusuma sareng simkuring Deni Jo. Tong hilap subscribe, Like, bejaan batur, tur, komen. Pamirsa sadaya, urang kawitan Bosna Cangehgar. Naon teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar. Pamirsa kaum dangu, tepang deui sareng simkuring Cep Budi Kusuma oge Cep Deni Firmansyah alias Deni Jo. pamirsa dongeng anu kalangkung dina episode anu 152 kamari nyaeta ngadongengkeun panganten anyar anu diteraskeun ayeuna perkawis kumaha kajantenan di jero kamar. Malam pertama tehnya dongeng nu kalangkung Nyi Imas jeung Jang Asep geus aya di jero kamar. Nyi Imas geus beres di kamar mandi, Jang Asep oge geus beres mandi jam 2:30 subuh. Di masjid kakuping aya nu mulai manggil-manggil atanapi geus mulai ngageroan. Pamirsa, Nyi Imas salaku panganten anyar sareng Jang Asep geus aya di jero kamar leuwih 3 jam ti beres acara hajatan. Ngancan jadina naon kusabab Jang Asep nirisan. Biasa geuning anu mimitian mah noong oge nu mandi sok tiris urang norok tok tuur. kamu ieu berharap Cek Jang Asep Nyi enggalkeun atuh ieu teh nepi ka kana 2 episode segala geus teu kiat akang. Mohon akang. Cek Nyi Imas bari muka dasterna. Tapi di jero nate masih keneh make jeroan kaos anu panjang anu tulisana Persib nu aing. Jadi di jero daster teh ke kaos panjang. Di tonggongna aya tulisan Haryono nomor 5. Atuh Jang Asep beki we manehna teh hari weus-weus. Nya Mas kadi atuh akang teh geus hoyong pisan. Cek urang bukakeun atuh ku si Kang Asepnya. Dua anak tuluy ngagoler di kamar di kasur. Nyi Mas manehna poho. Kang, pareman heula atuh lampuna. Cek Nyi Mas. Mun urang pareman heula. Pas rek dicetrekeun Nyi Imas tuluy ngomong kieu. Sekedap Kang. Naon deui Neng? Harunya si Asep ya Allah. Naon atuh beuki kituan? Meja India Kang. Nyesok atuh. Lampu tuluy dicetrek-cetrek jadi parem hurung. Enggak tuh nih cetrek parem lampuna tuluйnya Asep lempang kana kasur. Setengah ngorondang manehna teh meh karasa romantisna. Cek Jang Asep Iya mau jadi sih gana. Jang Asep huluna igel-igelan kakenca kakatuh.
Imas bari rada manehna seuri koneng. Tumpah seair. Lah, di Yu masjid geus kaluar tah. Terjadi geus kaluar. mus bray. Temalan atuh cek urang aja. Cicing atuh pan urang keur ngadongeng. Sok bae tapi eta geus trek adan tingali karunya si Asep jeung si Imas. Eta masjid geus kadenge. Kasur anu dipake kuduaan eta kadenge rereketan. Cekit, 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 Tumpah syahe. Yumus kurai. Tumpah janik ya. Habane sigai. Abadu miradin. Janin hotahe. Atuh cek urang aja. Apa cerita kuat geus mingpring. Imas tuluy muka baju Persibna. Barang breh dibuka, Jang Asep rada aneh da samar-samar katingali. Tina lampu luar. Sekedap Neng, Aya naon akang? kelanya urang hurungkeun lampuna. Jang Asep tuluy turun di tina kasur, tuluy ngahurungkeun lampu. Cekrek. Barang lampu hurung, Jang Asep reuwas. Kunaon akang? Nyi Imas dina dadana aya tatoan I love you Pak Umu. Versi banget. I love you Pak Umu. Naon teh Neng? Eta teh mantan Neng? Sanes akang. Ieu teh kapungkur waktu Imas jantan ladies mau Maung teh naon atuh? mohon fansna Persib anu istri namina teh ladies mau. Oh, aya ge maung geulis asal baheula teh. Oh nya eta mau gelis. Pohon maung geulis. Teh I love you Pak Umu oke. Pak Umu kabawa umur hirup. Porek dihapus. Kuduna samemeh kawin teh Nyi Imas ngahapus heula tato. Atuh Jang Asep nu tadina norok tok tuur nirisan Drop langsung ngulapes. Drop say. Ngulapes etanana. Atuh Jang Asep teh teu nafsu deui. Uring-uringan. Najis ting aing mah. Sia. Cadu-madu haram dempak sudi najis abrig-abrigan. Teu hayang aing mah. Manya boga pamajikan. Urut Pak Umu. Eta tulisan unggul. Sanes akang. Sanes abdi teh sanes jelas Pak Umu. Ulah kitu ka abdi teh akang. Atuh naon jeung hapus heula cek urang. Abdi mah gadis. Ting ting. Saya masih ting ting. Dijamin masih ting ting. Sama sekali belum berpengalaman. Atuh teu jadi pangantenan teh. Nepi ka adan subuh kadangu di luar. Jang Asep tuluy kaluar nyokot udud. Manehna muka panto tuluy dibantingkeun. Jepret. Lain kita. Oh, cek. Wah. Jang Asep lempang keluar bari ambek. Cag urang tunda dongeng panganten seri 2 Geus deui 10 menit. Urang tepang deui di episode berikutna. Bosna Cangehgar, naon teh Kang? bodoran Sunda na Cangehgar. Anu disanggakeun ku alpukahna. Saderek nyeri huntu, naha sok ngegel sapatu, ubaran bae ku batu, takol ku halu, dagor ku palu, puas ya.
obat nyeri huntu Palu. Palu, jaminan mutu. Ulah hilap, bosna Cangegar, Naon tate Kang? bobodoran Sunda na Cangegar. Is subscribe, Like bagikeun ka batur. dan komen. Is